di mana orang salat berarti orang mempersiapkan jang maut, orang zakat mempersiapkan jang maut, orang puasa mempersiapkan jang maut, orang haji mempersiapkan jang maut, orang baca Quran mempersiapkan jang maut, orang tahajud, orang duha, zikir, maca sholawat, berbagai kehadian-kehadian yakni ngalaksanakeun ibadah eta adalah jang mempersiapkan maut mebeh datang maut, berarti geus aya cahaya. Nah tapi cek Kangjeng Nabi tadi teh inggis sanajan urang ibadah bae tetapi eueuh cahayaan ngan menang capek doang, ngan menang capek doang tak perlu na cahaya kos kumaha sih cek para sahabat Gusti Rasul eta menang capek doang. Nah henteu nyaho kana keagungan Gusti Allah, lamun urang ibadah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah naon bedana jeung salat budak leutik. Sanajan capek ibadah lantaran teu nyaho kana keagungan Gusti Allah ongkos salatna budak leutik eueuh nanaonan. Jadi kudu urang teh memperhatikan kemaha agungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah anu mantap ibadahna ulah aya muatan-muatan. Sia kunaon eta getol amat maca shalawat, dagang karung abeh laku. Da eta ngaranna ibadah eueuh nanaonan kos kitu. Capek eta ibadah kos kitu. Capek pen. Ulah kitu aran. Atuh. Sakalina maca sholawat, maca kulhu kukulak wan teu maca kulhu kabari. Bulan Rawah maca kulhu ngaji. Dibaca bae ku nanas. Ditanya, ngaji maca kulhu. Hayang naon sih maca kulhu mah haji nu sabenerna. Rizki macet cenah ieu. Supaya rada jembar bae bisa sugan bae ku kulhu mah. Tah ulah kos kitu teh ibadah budak leutik teh mah TK. Capek eta ibadah kos kitu teh ibadah teu nyaho kana kemahagungan Gusti Allah. Geus bae urang mah ibadah salat ulah aya muatan dunia, ulah aya muatan-muatan selain lillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinarang puji ka Gusti Allah anu maha suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atma tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, bil khusus sahibul bait Kiai
Suyuti al-masyhur uting nu kusim kuring dimulyakeun oge mudah-mudahan urang sadayana sami-sami dimulyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana nu alhamdulillah aya raja terbawah RT raja eta karena panghandap-handapna mudah-mudahan RT ka sorga. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi Jumat ieu urang ku Gusti Allah parantos dipastikeun kumpul di dieu di kampung sayur atuh beda saeutik C jeung C atuh wajar bae sih. Dina raraga ngabesuk almarhumah Ibu Murdiah nu anjeunna geus balik ka lembur aslina nu kuari ku urang osok diomong-omong urang teh ngumbara bakal balik ka lembur aslina tah Ibu Murdiah geus balik tinggal ieu nu araya geh bakal baralik nu bang pantes-pantesna balik nu kolot sedengkeun nu pangkolot-kolotna si eta aduh geus kolot mah asal muriang zaitik asana sales mah bae asana ieu nu ieu nu bakal ngadatangkeun ka lembur asli teu doakeun atuh mudah-mudahan Mang Haji Pendi tere dikitu-kitu bae can waktuna batun teu bae sebab atuh nu maot eta nu ngora deui datang ka Haji Pendi teh kesal sial jeung batur deui batur lain geura ka aing can hayangeun lamun urang nyaritakeun tentang balik ka lembur asli atuh resep teresep hayang teu hayang sadar teu sadar bakal bae nu embung-embungan ge bakal bae nu hayang-hayangan atuh komo pokokna nu susah nu sugih pejabat rakyat kiai ustad santri petani bakal paraeh kabeh bakal maraot kabeh Masya Allah orang aya inget kadinya mata Kangjeng keur cali menuju cali jeung para sahabat jol bae aya jelema datang Waalaikumsalam kula datang ka dieu coba Tuhan alimni goro ibal ilmi coba abdi pagahan ilmu nu aneh hayang ilmu nu aneh
geus kaharti ku Kangjeng teh pasti ilmu nu aneh teh bisa hiber mun ka sumur ngagejeblung teu paeh lamun ka beulem teu tutung mun dagang hayang untung be ulah cara si eta eta ilmu nu aneh aya jaho ka hate-hate jelema maksudna kan gitu. Cik Kangjeng Nabi apakah anjeun geus nyaho kana dasar ilmu? Cik eta lalaki tuan aya dasar ilmu naon? Ih. Cik Kangjeng geus nyaho can anjeun ka Allah. Ih, atuh nyaho. Allah mah nu disembah ku kula. Geus can dilaksanakeun hak-hakna. Emang aya hakna naon? Hak Allah teh nu kudu dilaksanakeun eta ngaranna dasar ilmu. Kituan maksudna hak Allah nu kudu dilaksanakeun teh naon? Nu kudu dilaksanakeun nyaho henteu maneh kapaeh. Paeh. Atuh tuh mah sering jajanna manggihan nu paeh mah. Nyak sia nu paeh. Tah. Geus encan mempersiapkeun jang paeh sadar henteu bahwa maneh bakal maot lamun maneh sadar bakal maot kemudian geus ngalaksanakeun jang pibekeleun engke ba'da maot geus jan eta naon teh Gusti nya kos kitu naon. Umata kula waka nyaritakeun anu aneh-aneh ilmu mah sa Kangjeng Nabi eta beta bekal paeh eta aneh ulah waka jeung hayang sagala bisa hiber ulah kos kitu tah mah Haji Pendi geus leuwit ieu Haji Pendi mah mun ditanya isuk poe naon nya mah nyahoan wow jago nya mah tuh nah eta Haji Pendi isuk naon poe naon nyahoan nya mah sebab naon isuk bakal anu nagih nyaon ilmu gaib teh jagonya eta ya Allah ya Rabbi tah cek Kangjeng Nabi geus ulah nu aneh-aneh geus lamun sadar bakal maot mempersiapkeun jang bakal saenggeus paeh eta termasuk ilmu nu aneh. Gas, bari mau balik ke Kangjeng Nabi. Laksanakeun heula eta. Ke geus dilaksanakeun eta, karak balik deui ka dieu. Nanya deui hayang ilmu naon? Eta si lalaki langsung balik mingpiung. Nyaho teu mingpiung? Urang dieu nyaho ka mingpiung teh. Atuh nyaho jorong lembur. Urang dieu aing ge nyaho ti dieu. Mingpiung. Jadi mingpiung mah geus teu nyelek-jelek deui ngaranna mingpiung ngaranna. Lewosot bae geus teu nyelek-jelek. Eta ngaranna mingpiung nu kos kitu. Okos jelema ditolak cinta. Nah eta mingpiung. Teu jelek-jelek deui, ya percuma nyelek atuh. Teh. Nah, eta jelema balik langsung ibadah ka Gusti Allah salat waktu puasa waktu maca Quran mun aya milik sedekah wah getol haju nyana datang deui ka Kangjeng Nabi Tuan alhamdulillah sakumaha kutuan geus dicaritakeun abdi titah ngalaksanakeun persiapan yang maot. Waduh, deuleu tah tarang harideung tah. Tarang harideung. Purutan eta. Haji Pendi hideung. Sarua nya lagi hideung. Ngan urut budug. Sugan teh urut sujud. Orang urut bisul. Ya Allah.
Kangjeng Nabi sanajan ibadah getol datang ke hari dentara ngaleuwihan malaikat tapi lamun teh mah teh henteu cahayaan Islamna teu bercahaya eta sacapek-capekna ibadah ge mun cara pare mah gacung hapa tuh eueusian suarajan utek-utekan ibadah tapi teu cahayaan eta gacung hapa eueusian Masya Allah kan tah nu mantak urang kuari alhamdulillah kumpul di dieu kabeh agamana akur Islam sedengkeun Allah geus ngajelaskeun inna dina indallahil Islam saenyana agama nu dipikaridho ku Gusti Allah agama Islam jadi berarti urang di dieu kabeh geus aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal jelema anu neangan agama beragama salian Islam moal ditarima di akhirat termasuk kana minal khosirin rugina di akhirat disate engke kerecek tak urang makan imal aya nu disate paling ge digejeburkeun tuh geus ngarasa nya asan aing di kulub itu ngomong teu lah nya ya Allah tapi urang lamun ngalawudu teh kan sok diduaan tah diduaan Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama sok macan teh sia sia gitu ngajawab urang lamun ngedeuk Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama nuro tuh Allahumma ij'alil ma'a tahura he Allah muga ngajadikeun Tuhan Gusti kana ieu cai suci turun nyucikeun wal islama nuro jeung supaya ngajadikeun Islam cahaya Islamna cahayaan aya sahabat daros Tuhan emang lamun Islam na cahayaan aya beda teu? Atuh aya cek Kangjeng Nabi. Kumaha teh bedana? Kangjeng Nabi macakeun ayat famay yuridillah saha jelema nu dikarepkeun ku Gusti Allah ayahdiyahu dituduhkeun ku Gusti Allah yaj'al sadrahu digajadikeun ku Gusti Allah dadana hatena insyirah jembar lapang yashrah sadrahu lil Islam gitu amma yuridillah saha jelema nu dikarepkeun ku Gusti Allah ayahdiyahu dituduhkeun ku Gusti Allah yashrah sadrahu lil Islam jembar hatena di samping daek narima kana Islam kos urang insyirah jembar cahayaan hatena teh cahayaan cek sahabat teh Tuhan aya nu cahayaan hatena kos kumaha sih engke eta praktek-praktekna pibuktieunaana lamun hatena cahayaan Islamna berarti bagus di mana Islamna bagus dina harti cahayaan teh na ieu ayat 3 rupa nomor kahiji cak Kangjeng Nabi resep jasa ngalaksanakeun ibadah nomor kedua di mana-mana cahayaan narima kana naon papasten ti Allah nomor katiluna bakalna pikiranna ka akhirat bae ninggalkeun pikiran dunia tah eta nu kitu cahayaan hatena tah balikan deui
supaya tenget ye abeh urang cahayaan apa henteu hate urang nomor kahiji dibere resep jasa ibadah ka Gusti Allah resep beta asal aya tongtrong we haji bae diome resep ya resep ngombe tongtrong tah sarua jeung ngombe tasbih gitu tah ai babacaan mah tilok tasbih di kieu-kieu beset bawa tasbih tuh bener ai babacaan mah tilok babacaan ge ngan kieu doang kabayar moal ya Allah ya Rabbi eta mah penipu sebenarnya mah atuh penipu eta tasbih dibawa aya di wiridanana lain eta Masya Allah nah di mana-mana hate cahayaan wani ngalaksanakeun ibadah embu ngalaksanakeun maksiat eta cahayaan hatena Islamna berarti bener nah lamun kuari jelema Islam KTP-na ge malah boga tilu kos Haji Pendi tilunya nama KTP teh oh loba batur mah hese KTP-nya mah tilu eta lah bajingan teh kos kitu eta tilu nah iya KTP nama Islam jelemana Islam tetapi daek ngalaksanakeun maksiat kurang giat karena ibadah maksiat daek leletikanana main gaple lamun aya Islam masih keneh balak genep di kieu-kieu koto kunyana di kitu-kitu tah naonna karangarana jangjang naon ngaranna eta tuh nyawan teh tolol teh coba ajo dikitukeun tah cuma hiber teh naon ngaranna jantur aing ge nyawa nang disiakan eta aja lamun kotok dikitu-kitu teh tah uluna naon tah ngaranna teh dipale eta teh diadukeun bareng kos kitu eta urang cayur tolol tah kos kitu tah cair eta pagawe mang cair eta sebenarnya nah lamun masih keneh daya kos kitu tah ya Islam mah Islam tapi daya keneh main remi daya keneh main catur daya keneh main gaple anu osok di kitu-kitu teh plok naon ngaranna tuh nyawan bandarna renyana meureun mudah-mudahan kabawa ka akhiratnya mangajinya daya keneh kos gitu minimal boga TV keneh tuh eta nonton TV naon maksudna coba mun pake maca sholawat sabaraha jam eta nonton TV mun pake maca sholawat Masya Allah sabaraha ratus urang kieu bae di TV kos 20 eta sebenarnya teu hayu ja pikir ku otak terus dengar orang kene mah potongan kos kieu atuh aja huis geus lain di hulu ka jembut-jembut pas kene rek nonton TV tah nah geus mulai tah berarti tah Islamna geus teu bercahaya geus teu bercahaya tah Islam mun daek kalaksanakeun maksiat berarti Islamna geus teu bercahaya lamun geus teu bercahaya sakumahakan Gusti Allah dina Al-Qur'an wa may yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur lamun ku Gusti Allah geus teu dibere cahaya atuh eueuh cahayaan ana eueuh cahayaan teu meunang neuleuh jahe asal neuleuh jahe baju kieu teu kicup-kicup kieu tapi mang uting wajar lah neangan deui tuh saya calonna nah itu masalah dua habak sekali lah tah iya lamun geus eueuh cahayaan hate atuh geus abrut-abrutan maksiat terus Islam mah Islam tapi terus we maksiat mulai tah lamun geus loba maksiat ibadah teh ibadah sakitu deket ka masjid teu nyaho tihang masjid
teh nya deket ka masjid mau ditanya tiang masjid sabaraha wallahu a'lam. Weh sia ka masjid emang naon karpetna geus diganti ku ari bener sia yeuh ku ari mah wow hebat jasa nyana kajinya ka masjid lu goblok jangan tuh cek nya teh keluar deui tolol teh coba atuh dilalaga kitu supaya ka masjid cuma ka masjid nempo doang di jendela ya tuh diganti atuh geus teu asup-asup acan eta berat dek asup ka masjid tah ieu cahayaan wa man lam yaj'alillahu nura fama lahu min nur lamun ku Gusti Allah henteu dibere cahaya eueuh cahayaan di mana-mana geus eueuh cahayaan sangheut ibadah teh sangheut asal geus dibere sangheut berarti nutup lawang sorga nu muka lawang tuh dia paling teh sia horeng tuh dah ya kira-kira ya mah ngaji nu di dieu ya kira-kira ya nu di dieu ya cahayaan apa henteu sih sebenarnya guys urang mah neuk danya be cak urang dieu mah ngaji pen di cahayaan teh tuh henteu eta ku kabehan henteu cenah deui berarti budak palinter nyaho nyana ge Rusdi atuh gebelek begadeulan cahayaan sakieu sebab carita TV nyana pangbogaan panggedena carita HP boga 3 HP-na atuh carita tilok ngabohong raja bohong atuh geus cahayaan budak ge nyahoan henteu cek cenah geus teu kudu hese-hese teu kudu kakolot ka budak be sakali deui cahayaan teh tuh cahayaan lantak tawa kula masuk ingin ka dongeng da dongeng nah aya urang kitu India aya urang Arab aya urang Indonesia kabarna urang Indonesia Haji Pendi ya 3 nah ieu cek ya ye aya kandang embe bau pak kuat-kuat ieu dongeng di Jalaluddin Rumi ge deh ieu pak kuat-kuat coba saha nu kuat di kandang embe ayo embena aya di dinya embena aya di nya bau nya hangset embena ge aya mulai orang India heula asup urang India ka dinya tahan ku nyana geus ngap-ngapan geus 10 menit doang kuatna keluar wah cek urang India waduh tidak nehi cek kita Masya Allah kekuat ceknya guys tekuat nah wari orang Arab dah orang Arab Baduy wah kan biasa orang Arab Baduy makan ngaranna ge orang leuweung asana ieu mah kuat ieu mah asop nomor kedua aja tenang seserian rada deres kuat 20 menit wow nah hampir sarua kan yang Baduy mah embe tapi kan eueuh masalah tak embe teh eueuh masalah ngan 20 menit doang wah cek orang Baduy teu kuat cek tetep bau biasa nah bagian orang Indonesia Haji Pendi nah asup kadinya karak 5 menit doang embe nu keluar cak embe teu kuat aing teh eta dongeng ongkos anu supaya jeung biasa padahal maknana pohara itu ngarada ge dongeng wali gorenganan aya jelema eueuh cahayaan mah eueuh cahaya embe ge kabur eueuh cahayaan sok di dieu Haji Pendi coba ge Haji Pendi urang geus beres ngariung ke nama maca di dieu tek datang teu kalabur bae ge atuh kutub robahan ditinggal kutub robahan paling ge jeung si Golib bae di dinya kapaksa Golib ge tah ieu ulah lalawara eueuh cahayaan teh eueuh cahayaan ulah manusia embe ge kalabur bau di samping bau henek di samping henek teh seueur
sok saha nu betah deket Mang Haji Pendi. Ayo coba. Incuna ge incuna. Itu kakek masih ada aja ya. Kapan enggak adanya? Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Coba introspeksi. Ieu keur carita ieu geus kajian ulah nyaritakeun batur balik ka diri urang ke ai hate aing cahayaan teh sinu sabenerna. Lantaran tadi lamun cahayaan mah dibere resep jasa ibadah eta kakarak nomor kahiji. Eta kakarak nomor kahiji tanda jelema nu aya cahayaan dibere resep bae masyaallah. Waktu salat teh geus ditungguan bae. Di deuleu deui wah can masih kena jam 10 deuleu oh jam 11 setengah 12 geus siap-siap ya pas jam 12 es. Eta cahayaan aya cahayaan masyaallah geus ke malah ka sare cek nya sakedeung deui salat besi tinggalin berjamaah aya cahayaan aya cahayaan eta nu kos kitu ngaran beres datang waktu salat qobliyahna ba'diyahna beres eta terus wiridanana komo datang ka haju terus maca Quran ya Allah ya cahayaan eta nu kos kitu tuh kaluar di masjid urang ngantongan duit dirinya aya kotak nah hasilkeun ieu kotak nu itu dibongkar orang etek urang cayur gegedena urang pondok nah etalah cahayaan mah kos kitu tah ka budak deudeuh ka sesama nyaah ka saluhureun hormat eta ngaranna aya cahaya nginaheun lamun hate geus aya cahayaan sebab pada dasarna jelema ngudag-udag cahaya lamun Kangjeng Nabi dibahasakeun cahaya diudag kabeh sebab ieu kabeh ge tidak cahaya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langit tina cahaya Kangjeng bumi tina cahaya Kangjeng wabeh alam gunung laut berikut hewan-hewan termasuk urang tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah tinggal ieu di diri urang aya cahayaan ta eueuh urang anu ngarti urang nu nyaho urang nu sadar ketika aya cahayaan dibere resep urang ibadah dibere daek urang ngalaksanakeunana dibere tenang yashrah sadrahu lil Islam jembar hate nomor kadua narima cek Kangjeng Nabi tina papasten artina narima Kangjeng Nabi tina papasten teh kumaha Allah bae lantaran hakim nu paling adil wiwalti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ku urang apan osok dibaca alaisallahu bi ahkamil hakimi ulah di bejaan surat naon eta eta teh artinya masuk dibaca ge tuh cak nu ditukang alhakumut cenah deui na bejaannya na maksudna mah sarua ondona itu mah alaihissallah ya kabil hakim Allahumma hebat na ngahukuman pang adil-adilna eueuh deui hakim nu paling hebat Allah kuayana sakitu naon bae keputusan terhadap diri orang, terhadap halayak rame, terhadap hewan, gunung, laut, bumi, keputusan Allah sebab Allah teh ahkamil hakim. Urang sadar aing dijieun ku Gusti Allah model kos kieu narima urang ngaca ye dikaca ya Allah ya Rabbi ya abdi ciptaan Gusti alhamdulillah dibere kasep mun kasep teh mah dibere gelis mun gelis teh sadar tah alhamdulillah loba tah manu kitu mah tah begitu aja pending ngaca aing jore amatnya ceknya nih ambil jeung nu di Cisoka akur di mana ka di Cisoka teh tuh solear si wanyahoan begitu ngaca teh
ieu mah akur jeung nu soleh ari main mah ngan buntutan doang atuh buntutan ge nu kadeuleu mah aya ge sabenerna. Nah ieu lamun aya jelema ngaca aing jore amat sih Gusti kunaon si abdi diciptakeun jore tah eta jelema henteu sadar kana papasten ti Gusti Allah panghese-hesena teh sadar jambal kebal di alam dunia geus sakitu geus alhamdulillah dijadikeun jelema aing geus bae sakitu ngeunaheun jadina tenang kana pikiran teh keur ngaji mah balik bae ka imang ngaca jore amat aing ye tuh coba gitu ketika orang dibere jadi pedagang haju untung baik alhamdulillah ya Allah ya Rabbi maha kaya Gusti alhamdulillah karasa ku abdi kakayaan Gusti abdi dagang untung baik dikocorkeun beureun kakayaan Gusti ka abdi loba teh mah kitu mah tapi begitu nyana dagang haju rugi deh Gusti ieu kumaha sih urusanana ieu kunaon ieu kok abdi dagang tapi rugi deui ye coba atuh ka Gusti kos kitu tah eta ngaranna henteu sadar kana papasten eta cahayaan hatena cahayaan wa man lam yaj'alillahu lahu nura di mana ku Gusti Allah henteu diberi cahaya famalahum min nur cahayaan di mana cahayaan eta kos kitu tadi tanu mandak urang kudu ngawauhan nu sugih hirup mah kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugih nya nama hayang dipentak bae lamun henteu menta kanyana bendu lah resep jasa tah nu sugih eta mah tah tuh hayangna dipentak bahkan teu dipentak ge sok mere bae nah nu sugih eta teh deukeutan ku urang bahkan lamun urang menta ka nu sejen nya nama bendu tah deukeutan tah nu sugih eta nu sugih eta teh saha nu nyiptakeun langit jeung bumi tak maha sugih cak Gusti Allah aing ye nu bogana penta ku sia aing bakal mere sia teu menta ge ku aing dibere bae komo sia mun menta ka aing jeung aing mah resep jasa lamun dipenta tur lamun sia menta ka nu sejen ka Gunung Kawi bisa aing mah teu resep jasa menta ka pamarentah ge teu resep jasa menta ka makhluk ge teu resep jasa ka aing penta tah Allah meresepeun jasa dipenta hanya pendek mau dipenta geus kieu bae ya panakol ya incuna ge datang ka tiluk daek menta incuna sorangan tuh menta sama kakek ih enggak mau kenapa galak ya urang lamun geus bisa burak bere eta urang geus bisa make akhlak Gusti Allah takhallaku bi akhlaqillah Allah mah mere bae terus tah urang ngadeukeutan nu maha sugih bae geus ka Gusti Allah. Nah ieu lamun hate urang aya cahayaan, hate urang aya cahayaan, sadar kabeh ge horeganan diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika aya seorang waliullah di Baghdad. Begitu manehanna keur di Baghdad ternyata horenganan di daerah Tartar keur perang terus perang nyana ngadenge begitu nyana ngadenge eta peperangan geus mah awewe pararae sipil-sipil masyarakat teh budak leutik ke parae nyana ngomong kieu ka Gusti atuh kunaon eta diperangkeun sehingga eta pararae masyarakat emang eueuh nu ibadah emang eueuh nu sok hudang ti peuting emang eueuh wali pan beureun aya wali maot aya ulama maot kudu maotkeun aya diperangkeun ku Gusti langsung nyana peutingna sare barang sare ngimpi kapanggih jeung hiji jelema make jubah terus nyekelan surat eta dibabawa bae begitu dibabawa kapanggih teh jeung nyana ieu surat naon eta? Ieu surat ti Gusti Allah. Coba tah pang bacakeun. Begitu dibaca dina tulisanana aya da'il i'tirad tinggalkeun ku maneh ngalawan Allah. Tinggalkeun ku maneh nentang ka Allah. Dibaca takunyana sebab Allah mah
wah adil-adilna eta memperangkeun urusan aing, gempa urusan aing, banjir urusan aing, angin urusan aing, sia mah sia bae urusan sia cak Gusti Allah. Ulah sok nentang-nentang ka aing make jeung tatanya, make jeung diperangkeun, loba budak pararae, loba manusia pararae, aya kiaian, aya walian, urusan aing tah mah sia, urusan sia, geus datang ka mana sia, dumadeheus ka aing. Hudangnyana masyaallah kaget jana dicarekan ku Gusti Allah, langsung ditegur make surat model tadi. Wali mah kos kitu, impianana teh hebat. Aing ngadenge Haji Pendi mangimpi teh, ya Allah ya Rabbi diudag-udag genderuwo. Aya ngimpi kos kitu eta. Aya deui jana mangimpi naik ka gunung ragal. Paling hebat jana mah ngimpi diudag-udag anjing, sanggeus tadi udag anjing ngajunya anak kagang, geus kagang haju hayang kiih manggih sumbur. Maju kiih ngompol. Eta Haji Pendi mah kos kitu impianana masyaallah. Wali mah tadi tegur ku Gusti Allah make surat, tinggalkeun nentang ka Gusti Allah sebab kabeh ge ieu adalah urusan Allah. Cak Allah sia ulah tatanya kunaon ku aing digempakeun, ulah diutang hitung Gusti teh urusan aing. Kunaon eta teh ku aing dianginkeun, ulah make diutang hitung teh urusan aing. Kunaon diperangkeun, ulah make jeung tatanya urusanana teh urusan aing. Sebab aya jelema anu ku aing di maotanana melalui senjata-senjata, melalui pedang-pedang jeung sajabana. Hakikat nama horenganan eta teh deuk di maotan ngan carana Gusti Allah. Aya anu ragag tangkal kalapa, aya anu ragag ka sumur, aya anu gering, aya nu perang, aya nu di luhur kasur kieu bae cara kabari ieu teh urang Balaraja. Datang ku Tangerang, jeung ngopi ku pamajikan dijieun kopi. Dijieunkeun kopi, jeung nginum kopi bari ngarokok. Kieu bae nyana di kasur teh geus beres ngarokok. Lah aya meureunnanan bangsa 20 menit mah pamajikanna ka dinya deui. Ditoelan ku pamajikan, kaji oya gabeh pae. Ngopi can anggeus, ngarokok can anggeus, nyana ngedang doang gitu mah. Masya Allah, nunggus dipasangka bakal paeh jasa kamar Haji Pendi, hirup kene ngana gua sehat deh malah mah make susuit deh aya jahe ge sweet tolol tuh coba. Lah ieu urusan Allah. Nah balik deui, lamun hate urang cahayaan geus moal aya nentang-nentang ka Gusti Allah, geus urusan Allah. Urang tani sageus tani terus parena bagus kabladieuna gacung hapa. Nah urang kan ngomong kok ieu jadi kosia kurang naon si aing pengurusanana. Iya Allah ya Rabbi Gusti urang maka Gusti deui bae naon teh Gusti ya kok ieu kurang naon ieu da pupukna dan sebagainya urusan aing teh Gusti Allah siana sing sadar. Lamun kula inget ka dongeng harita di zaman Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar aya kabeleuman. Begitu aya kabeleuman di zaman Sayyidina Umar khalifah langsung jelema neangan cai berat cek Sayyidina Umar ulah dipareuman make cai. Atuh pertentangan antara masyarakat jeung Sayyidina Umar. Lain kudu dipareuman make cai. Di daerah ieu aya jelema nu teu ngazakat. Ulah mah nyaho? Tah tewak si eta. Hayo bawa ka dia. Si ada kazakat teh moal gegeran. Kazakat gegeran dikaluarkeun pareum sorangan. Seudeuh pareum sorangan tah kebakaran eta ku ahli hakikat maka nyahoan. Lamun make blambir loba nu teu pareum. Tapi ku Sayyidina Umar mah ulah make jeung make di pareuman make cai sagala rupa. Moal pareum. Wo ribut heula. Eta tadi gara-gara. Dumadak di pondok kabar ieu kapan kebakaran. Atuh tinggal si ieu bae tah. Tewak ieu. Ayo huluna kitu-kitukeun zakat sia. Ya Allah ya Rabbi. Lamun urang nyaritakeun antara zahir jeung antara hakikat, antara zahir jeung antara batin. Jauhna luar biasa. Urang mah make perjalanan zahir bae lantaran ieu qalbuna can aya cahayaan, Islam can aya cahayaan. Nah nomor kahiji tadi di mana-mana geus aya cahayaan bakalna
hayang bae jeung resep bae ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah, takwa ngaranna. Nomor kedua sadar kada papasten Allah. Nomor katilu puncakna ye di mana-mana Islamna aya cahayaan nyana berpikiranna ka akhirat bae, ninggalkeun dunia dibere tersep kana dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Teu aya kahirupan dunia kecuali barang-barang tipuan. Geus lamun kiai engkeuy-engkeuyan ke pendopo neangan dunia kiai goblok. Eueuh tapi di Cayur mah aya tiluan lah, tilu. Aya tiluan ngacung lib. Ulah neangan dunia. Abong-abong bisa ngaji, abong-abong bisa baca Quran, abong-abong nyaho hukum dipamerkeun pake neangan dunia. Eueuh cahayaan kiai tinggal kiai berarti ieu eueuh cahayaan tah Islamna. Encan puguh ngajamin ilmu, nungtun kadang-kadang ilmu mawa ka neraka. Lamun ilmuna jadi hijab tina cahaya. Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, balikan deui inna dina indallahil Islam. Saenyana agama nepi ka ridho ku Gusti Allah adalah agama Islam, tetapi Islamna kudu anu aya cahayaan. Sakumaha tadi, lamun Islamna aya cahayaan maka aya tanda-tanda. Hiji tanda Islam aya cahayaan daek ngalaksanakeun parentah Allah, embu ngalaksanakeun laranganana. Daek ngalaksanakeun parentah Allah, ngajauhan laranganana. Eta berarti mulai cahaya nomor kahiji. Lamun naik cahaya nomor kedua, sadar karena putusan Allah di diri urang, atau soal harta, atau soal penyakit, atau soal naon bae nu patali jeung diri urang, atau jeung batur tilok cegekan sebab kabeh ge geus aya tina keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Cahaya nomor katilu ialah cahaya anu bener-bener mantep sehingga pikiranana langsung baik ke alam akhirat. Mohokeun alam dunia dibere resep kana dunia. Etalah no paling istimewa cahaya Islam anu nomor katilu. Geus urang mimitian tina awal carana kumaha supaya cahayaan eta teh tadi cak Kangjeng Nabi geus encan maneh ngalaksanakeun hak Allah. Daon ialah mempersiapkeun jang maot, memeh datangna maot. Eta adalah memerlukeun cahaya. Di mana orang sholat berarti orang mempersiapkan jang maut. Orang ngazakat mempersiapkan jang maut. Orang puasa mempersiapkan jang maut. Orang haji mempersiapkan jang maut. Orang baca Quran mempersiapkan jang maut. Orang tahajud, orang duha, zikir, maca sholawat, berbagai kehadean-kehadean yakni ngalaksanakeun ibadah. Eta adalah jang mempersiapkan maut, mebeh datang maut. Berarti geus aya cahaya. Nah, tapi cek Kangjeng Nabi tadi teh inggis sanajan urang ibadah bae tetapi eueuh cahayaan ngan meunang capek doang. Ngan meunang capek doang tah ieu perluna cahaya. Kos kumaha sih cek para sahabat Gusti Rasul eta meunang capek doang. Nah henteu nyaho kana keagungan Gusti Allah. Lamun urang ibadah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah naon bedana jeung salat budak leutik. Budak leutik ku salat mah salat bae pan teteh ge cenah mah salat mah ge. Ja teu nyahoeun kana agungna Gusti Allah. Sok geura teangan budak leutik lamun tarawih teh Haji Pendi salat tarawihna masa sih babaturan keur sujud di kitu-kitu pelerna. Eta kan berarti budak leutik mah salat kos kitu mah. Giliran nya ndek diuk diteuneunnan parantin akol bedug di dieu tah. Atur aku eta karena salat budak leutik teu nyaho keagungan Gusti Allah. Sadajan capek ibadah lantaran teu nyaho kana keagungan Gusti Allah
ongkos salat budak leutik nanaonan. Jadi kudu urang teh memperhatikan kemaha agungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah nu mantap ibadahna ulah aya muatan-muatan. Geus kunaon eta getol amat maca shalawat. Dagang karung abeh laku. Da eta ngaranna ibadah eueuh nanaonan kos kitu. Capek eta ibadah kos kitu. Capek pen. Ulah kitu anan. Atuh. Sakalina maca sholawat, maca kulhu, kukulak wan teu maca kulhu kabari. Bulan Rawah maca kulhu ngaji, dibaca bae ku nyanes. Ditanya, ngaji maca kulhu. Hayang naon sih maca kulhu mah haji nu sabenerna? Rizki macet cekeun ieu. Supaya rada jembar bae bisa sugan bae ku kulhu mah. Tah ulah kos kitu teh ibadah budak leutik teh TK. Capek eta ibadah kos kitu teh ibadah teu nyaho kana kemahagungan Gusti Allah. Geus bae urang mah ibadah salat ulah aya muatan dunia, ulah aya muatan-muatan selain lillahi taala. Karak ka eta ibadah nu mantep. Geus aya cahayaan tah mun masih keneh muatan-muatan keneh bae mah cara nu deuk calon lurah. Calon lurah teh kon bebereana pohara jasa eta teh nu kos kitu teh capek gawe teu kapake. Eueuhna naonan sebab sedekahna aya karna hayang naik jabatan. Kitu kene calon bupati, Gus Pugu calon presiden. Tama. Haji penmentas ieu maka ditupan. Ka istana tolol henteu. Mending mun dibere henteu deui. Dibere onam. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ala kadar gambaran hirup sakumaha tadi sahabat menta ilmu anu istimewa. Ternyata cakaging Nabi ulah hayang ilmu istimewa geus bae persiapkeun pelaksanaan ibadah jang menghadapi maut eta ilmu paling istimewa. Adapun kadituna lah cakaging Nabi gampang nu kadituna asal etana hebat karat ngan ulah ibadah ngan sakadar sigana hungkul tapi kudu didorong ku cahaya. Neangan cahaya dua cara. Hiji langsung boga guru aya nu nuduhkeun, nomor kaduana babarengan jeung nu geus bisa insyaallah cahaya tersebut bakal nyinaran saeutik engke bakal ngarti. Ketika urang geus ngarti berarti geus aya cahaya teu karasa. Neangan guru mursyid mah hese urang atuh babarengan besok geura urang lamun sering jering babarengan jeung Haji Pendi bakal karasa karung ayam bae mangarti ieu karung ayam cekna teh ieu mah dodet jauh ka dodet segala nah ieu dapat gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah persiapkeun amal-amal jang maut samemeh maut. Geus maot cara almarhumah Nyi Siti Murdiah kabeh nu dibawa imah nu dibawa salaki ngan sakadar nganterkeun ka kuburan ku ari paring doa-doa anak kitu kabeh. Tatanggangan sakadar ngadadahan nu milu aslina ka kuburanna salatnyana puasanyana zakatnyana sedekah manehanana milulah ka jero kuburan teh. Ternyata orang di jero kuburan teh anu sok disebut-sebut cenah urang di jero kuburan teh sempit horeng lega, cenah di jero kuburan teh panas horeng tiis, cenah di jero kuburan teh poek horeng caak, cenah di jero kuburan teh urang sorangan horeng rame. Biasa di jero kuburan teh masya Allah bohong. Eta nu nyebutkeun di jero kuburan sorangan bohong, nyebutkeun di jero kuburan poek bohong, nyebutkan di jero kuburan teh panas bohong. Ternyata Imam Ghazali nyana nyaritakeun di jero kuburan horenganan rame caang rame biasa sehingga nyana ngagerokeun ceng-ceng ka dieu sia ka dieu rame amat cenah ka dieu maneh ieu kasep amat saha cek cenah ieu kula salat teh ieu kula ngabaturan mamang cenah geus terus bae insyaallah terus datang ke mahsyar datang ke ditimbang kula batur ya Allah aya ieu saya ieu kula zakat cenah ya Allah aya ieu kula tahajud
tahajud teh ieu salat hajat. Masya Allah. Barang Haji Pendi teh di jero kuburan ieu si jore amat. Nya hideung nya jore nya culean deui. Ya Allah, cak Haji Pendi si jore amat. Bahasa pan batur mah haji ieu. Batur di mana? Aya eta nyadakeun si mbak teh ya. Batur ieu. Ya Allah ya Rabbi, bakal ngabaturan urang di jero kuburan, bohong urang, hasud urang, henteu salat urang, teu zakat urang, bakal ngabaturan urang. Sok renungkeun ku urang ketika urang di jero kubur, bakal boga baturna urang nokos kumaha. Bakal ngabaturan jasa mangkani eta. Ketika urang sering ngajembarkeun batur, jembar kuburanana. Jelema datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Naon ya, duh kulit di kamari candar, Masya Allah, atuh lain bebe aja di kamari ya, cukup teh 500.000 Pak iya, tah. Alhamdulillah Pak Haji, Masya Allah, kesia lamun teu boga deui ka dieu senang hate. Geus jembar jero kuburan, datang ka Haji Pendi, Waalaikum, Waalaikumsalam. Naon ya, kulit di kamari candar, boan sia, ye, tuh neangan, cara aing, coba direk neangan sih, antum geus mabur sia ka ditu lah. Masya Allah, cek ugal ledeg Haji Pendi. Eta jempitkeun batur sepit di jero kuburanana. Ya Allah ya Rabbi, dah. Urang ayeuna nyieun masjid tah, den kipas di masjid tiis. Jelema maca sholawat ka tiisan komo AC, nu ngaji ka tiisan komo AC. Di jero kuburanana tiis. Ya Allah malaikat ieu tiis daun eta teh cek malaikat teh tah kipas anu di masjid. Bo nyaho kieu mah kula meuli AC cek nya. Ieu kipas anu dipasang ku kula teh anu make nu jore teh eta kipas ge. Haju leumpangna ge kotek. Asal dikencengkeun we geus teu bisa muter janana. Ya Allah, eta kos kitu ge tiis. Aduh, nyaho kitu mah kula meuli nu bagus. Cek malaikat keur ieu sia. Tah, kitu Haji Pendi bapan nya mah lain meulikeun naon kipas, malah kipas di masjid dicokot. Atuh panas cenah mangga di kuburan. Atuh cek Haji Pendi malaikat, ieu naon li panas? Nah, maling kipas ya. Bentar sih ada ngaji ke masjid gede. Ai bebejana mah ka masyarakat deui diganti, datang ka kuarin teh. Datang ka saiki orang diganti ge. Le mengkonon sirama. Nah, aya Ustad maling ih heran. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, janggabaran urang di akhirat geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi. Urang iman ka Kangjeng Nabi, percaya ka Kangjeng Nabi, urang beragama Islam, tinggal cahaya na ayat henteu sehingga urang bisa ngalaksanakeun naon keyakinan urang. Sebab aya jelema anu iman ngan disungut doang tapi di jero hate mah henteu, munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tidak sawarehna manusia wa minan nasi may yaqulu, aya jelema nu ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir, abdi iman ka Allah, iman ka yaumil akhir, padahal mah wa ma hum bimu'minin, teu iman, munafik tah mah. Aya jelema anu iman mah iman ka Allah, munafik ge henteu, tetapi eueuh cahayaan imanna, Islamna eueuh cahayaan, imanna eueuh cahayaan, berani manehanana teu ngalaksanakeun kayakinanana. Nah ieu hampir-hampir urang kos kitu tah kabeh, iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, iman kana naon anu diucapkeun ku Kangjeng Nabi, tetapi ngalaksanakeunna henteu. Kunaon eta? Iyalah eueuh cahayaan di jero kalbu urang, Islamna teh aya cahayaan, imanna teh aya cahayaan. Sok wari mulai bongkar gerak ku urang supaya aya cahayaan Islam urang aya cahayaan, iman urang aya cahayaan. Islam babalikna engke kana zahir, iman babalikna engke kana batin, kana ruhani. Islam jeung iman dibana sapagodos pada aya cahayaan. Wah, bakalna istimewa jasa. Zahirna bagus, batinna ge bagus. Ku ayana sakitu teanganlah cahaya
di mana sih ayana cahaya di pondok-pondok pesantren tah kadeleuna mah pondok kos ge teh hina jas tapi horenganan anu ngadatangkeun ka surga kos kieu alhamdulillah kos mondok mah tolol siang pondok ngaran doang kampung pondok salilana bodoh heran aing mah tuh ya urang lamun ningali gedung wow universitas wallahu alam ngadatangkeun ka surga panteu im mentereng hebat gedung-gedung menjulang urang ka Jakarta ieu sing ngadatangkeun ka surga panteu ketika urang leuleuh kantor DPR isi ka surga panteu kantor ieu tapi lamun urang leuleuh majelis talim leuleuh pondok hina kadeleuna justru melalui ieu lah pintu-pintu surga terbuka teangan cahaya di pondok-pondok pesantren model kos sekarang hina kadele ku pandangan mata tetapi mata batin di mana geus cahayaan ieu teh lain sakadar pondok pesantren tapi ieu teh adalah raudhatun min riyadil jannah seperti etalah ahli-ahli Allah teu perlu mewah-mewah ketika aya teu perlu dibangga-bangga nu penting ieu adalah ngamakna anak-anak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang diundang ku almarhumah Ibu Murdiah maksudna mepelingan ka urang wahai ahli-ahli cayur kula geus balik kalbur asli ente ge bakal baralik ternyata nu ngabaturan kula di jero kubur amal-amal kula amal salat amal puasa amal zakat amal-amal sedekah jeung sajabana amal ngaji jeung sajabana santri mah ujang ka neraka saudara santri mah ujang ka neraka santri mah kajun HSBG di kobongna surga tuh siapa tuh percaya waduh segala naon ye cara bae cicing lagi di taman surga deuk kumaha tuh ujang ka neraka mantak santri mah janajan amalna jore pan di ka nerakakeun begitu deuk diasupkeun ka neraka aya utawi ye utawi geus kieu segede peureup ieu naon dia ye kula utawi nang nyieu jurumiah di utawian nah cak malaikat naon sia ieu utawi ieu cak jana teh kula teh ieu saksi bahwa nyana teh di pondok pesantren pindah deui ka lawang nu ieu utawi aya deui bae di dieu terus we unggal lawang utawi iku malaikat ge sebeleun nya jagana ya dijagaan ku utawi iku bae bebe jaga Gusti Allah Gusti ieu ya utawi ikuan lah ka surgakeun habak tuh ye batak santri wah ujang ka neraka para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang doakeun Ibu Murdiah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah sehingga nyana bisa tentrem nikmat menikmati naimul kubri kitu keneh keluargana mudah-mudahan dibere salalabar tur tawakal tur urang kabehan ge mudah-mudahan dibere cahayaan hate urang sehingga bisa nempo jeung ngalaksanakeun kana perintah-perintah Allah belah dituna mah urang mudah-mudahan kabehan husnul khotimah di akhirat urang kabeh menuju surga di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapkeun cahaya setelah siapkeun cahaya laksanakeun melalui cahaya tersebut jang persiapan maut abeh urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa bil hadaran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha waghsilha ya Allah bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkiha minal khataaya kama yunqas thawbul abyad minad danas waftaha babas samaa'i li ruhiha wajafil ardu an jambiha walakin hal amna wal hujjata yaumal qiyamah Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad
Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.